Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sia. Sian kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang mampah di alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sampun katindin urang teh hanca-carita Aji Batara Karang poe kamari katunda kiwali bagian anu kagenep. Sakumaha anu parantos di bandungan bagian anu kalima padaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsa medarkeun ka aya alam tibeurang di hiji munggang pasir khususna kadua tangtungan jalma nyatana atuh maruli katut kardia. Anu harita atuh mulang ti lemur citatah tas maheutkeun naon rupa anu dipikahayang ku maruli. Ngan hanjakal maruli kiwari gering pikir. Tah kumaha atuh para pamirsa lajengna ieu carita. Supangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kadihilap retetna sora manuk teu matak nambahan suka jeung bunga bikin maruli harita. Sabab maruli menang kanyari ati kurudita urang lemur citatah nu tetela nolak kana kahayangna. Atuh harita maruli pok ngomong ka baturna nu katelah sikar dia. Ya, dewek teh keur panasnya hate ieu cik atuh bantuan mikir lencungar cengir sajurig. Kudu kumaha ngawarasi rudita ieu, naha peuncit bae atawa parabkeun ka jurig ieu. Cek maruli nyaan ambekna teh ngomongna kawas anu teu make pikiran. Ngadenge sobatna kitu pok sikar dia harita. Yo nya yo jang yo. Mun hayang puas mah ulah dicenag. Jeung deui ulah make jalan kasar, tapi nyapi kudu make jalan lemes. Ai jalan lemes kumaha? Keheula. Ai jalan lemes mah jang kahiji moal kanyahoan kudu wajib, kadua moal nyahun kanu boga dosanya. Jadi cek pamikir uingah meni make jalan lemes nya. Make jalan lemes teh, make jalan lemes kumaha? Apain ujang boga aki ning? Terus tanyakeun ye ka aki Wardani aki ujang, pina aku aki ujang teh nyulungan onyaman ka incu. Cek kardia dari pisan. Atuh si maruli oge asa diingetan ku sobatna. Nyeh siri manggih jalan. Tah bener dia, kuring teh boga aki tapi lain aki tegas. Ieu mah guruna si Abah anu geus kolot pisan umurna. Hayu urang ka ditu ayeuna. Ulah dilalila bisi laas manten. Maruli jung nangtung hayang buru tepung jeung Aki Wardani, guruna Abah Suhi.
Nya hayu. Ai kuring majar marek ngancerek ka manya-manya ge kumaha junyungan. Cek si Kardia jung di nangtung. Memeh ini teh mariskeun heula cangking nepikeun ka pating derak-dak. Brel duana leumpang mapai jasa tapak ngajugjug ka hiji lembur anu pernah nasisi gunung. Di lembur Citatah teh kira-kira 2 jamun lempang salse kitu ge. Kayaan alam khususna langit rada surem. Mega bodas pating jarumpluk ngahalangan panon poe. Atuh ayeuna mah panasna teh moral teuing jiga tadi. Nguntungkeun kanu keur lempang. Maruli jeung si Kardia maju ngidul. Bekila beki jauh ti lembur. Nyorang kebon awi kebon kopi beras katega jukut. Ditema ku tegal peranti ngangon. 2 tangtungan jajaka lalumpang mipir-mipir pasir anu bulistir. Nyorang jalan satapak anu hium ku rarambu jalan. Kayaning manjah jeung kaso paselang jeung harenong peuti kabukina cangkurileung. Dua tangtungan jejaka lumpang mipir-mipir pasir anu bulistir. Tekung si Rapok atuh si Maruli harita teh. Capek atau acan dia? Cek Maruli bari ngahegak. Ya, capek oi. Oden hayu ah. Cek si Kardia bari jengkok loyongan. Wayahna euy da geus deukeut. Urang ngeureuh we. Ngarah teres tepi ka Imah Aki Wardani. Geura itu mah loba bubuahan, loba ala-alaeun. Aya mah manya imahnya cujang ah. Jauh kayaknya cijeu acawa setik deui paling oge ngalewatan pasir itu tuh. Cek Maruli nunjuk ka hiji pasir. Nu cek ukuran Kardia mah jauh, da can katincak, nu sukuna acan. Yo, kudu ngaluncatan pasir deui atuh jang kudu nyorang rengkom eca beudeu. Ocan teh jauh ari ka Aki Wardani. Nya lemur naon ditu teh ada asa teh aya lemur jang. Cek Kardia hari teh berjeng cungar cengir nahan kacape. Ih, nah ku sebelah gubiakeun ku sarangan. Nya aya lemur leutik, imahna ge ngan aya opat suhunan. Tempatna mah pi kabetaheun deuleu. Negla jeung subur batang kabubuahan. Cai ngagolontor nya pancuran pamandangan enak, hawa seger. Ah, pokokna mah hebat we pi kabetaheun. Mutnan teh gitu. Kardia tibang sakitu nembalna. Satuluyna mah ngahegak berjeng neker nyorak tanjakan. Beungit kadupakan ku daun kaso anu ngaroyom ka jalan. Manuk recet di sarada sawareh mapating kaleper katangkal harendong. Bangun anu garumbira pisan. Angin leutik tereuh nak ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Pating aruyag pating arulang. Jiga-jiga nu ngagupayan ngahiap-hiap panu duaan sangkan burbur datang. Sok aya paribasa jauh hante burung cunduk anggang hante burung datang. Jang Maruli anu dibarengan ku si Kardia jog anjog ka hiji memunggan. Breh di lamping anu bahengetan aya lembur leutik ngababakan. Nyatana lembur Aki Wardani jeung murid-muridna. 2 jajak ngajanteng heula handapeun tangkal Malaka. Panon melong ka eta lembur kataji cenah kuralesikna betah ku endahna. Nya anceun sana jang yuh. Jabut Aki Wardani teh saking pi kabetaheunna nya. Paingan batuh di baletna, jagening subur jeung asri. Pantes atuh da Kardia. Anu nyicingan oge lain jamasa manea. Kabeh oge baroga ilmu anu luhur jeung arti kana mangpaat tutuwuhan anu matak, eueuh tanah anu nganggur. Kabeh oge dimangpaatkeun ku tutuwuhan-tutuwuhan anu loba gunana keur urang. Tuh. Imah nu paling tonggohna eta teh Imah Aki Guru. Nya itu yang nya itu yang atuh jang ah. Urang sampulkeun ku limah teu kuat nya ku hayang nginum.
Ieu kodo meunikeun katuhureun. Hayu atuh da dewek oge sarua hayang nginum. Jeung lapar deui. Braduanana lalimpang deui. Terus nurung tumudun ayeuna mah muru ka imahna Aki Wardani. Tekungsi 10 menit, serog kahareupeun imah. Terus uluk salam bari jeung ngajajanteng di buruan. Klotrak aya muka panto lo teh hiji aki-aki geus bongkok. Buuk cetuk bodas, janggut ngambai semet dada, kumis nyengklik panon jero, tapi herang meunikeun kanyeng celak jiga mata kutuk. Barang red kamaruli nyeh eta aki-aki siri nembongkeun ku gusi. Huntuna ngan tembong hiji kitu geus utek-utekan. Wangi aja, ya kajero weya. Cek si Aki bari jeung neuteup atuh heunaker kadatangan ku maruli teh. Duh, haturan. Aki, hatur nuhun ku pangbagya ti Aki. Kalacat maruli unggah. Dituturkeun ku si Kardia gek dari uknya samak sahilai nurawing sisina. Terus nyarande kana bilik anu geus legok. Ari si Aki Wardani nyelang ngaleos ka dapur teu kungsila geus balik deui bari jeung mawa teko jeung batok dua siki. Maksudna mah nyuguhan semah meureun. Sok-sok hareupeun maruli jeung Kardia. Geek eta aki-aki teu diuk malah sila ipis meuning ngajemprak. Waingan ku kupung lincar wae. Jageuning rek aya ieu mah. Kumaha? Abah cager aya berkah ki. Kekilang sawios-wios nanging Maruli henteu kebat ngomongna jiga nu karago. Nyaku nyaon ujang. nuju aya sesekeran ki. Ditewakun wajib marihan maena ge ngaringku keneh we dia tahanan. Keun wae teu kudu susah ujang. Ja bapa maneh mah geus biasa kaluar asup pada tahanan. Aina geus kolot yang kasote jakeul ngora mah wah jiga jalan kacai ka panyara teh. Ngadenge kitu si Kardia meuning ngahuleng. Sabab can nyaho kariwayatna Abah Suhi nu sanyana. Malahan ayeuna oge teu nyangka nu lain-lain da Abah Suhi mah liar peuting teu pantes jadi garong. Oh, jadi kudu kumaha abdi teh ki? Da hayang nulungan ka kolot. Pangna abdi ka dieu teh saresna mah bade minang saraya ka salira. Muntang tulung kaki. Nya, hoyong dipangbebaskeun we tia tahanan si Abah teh. Keun wae jang. Bae Suhi geus nyaho ka nyaho-nyaho nu kudu dipirampah. Manehna geus teu kudu ditulungan engke ge hidang sorangan balik ka lemur. Asa manehna geus hayang balik. Kada dina tahanan keneh mah madaekeun baha ngan engke mun geus tina panjara bakal hojah ngagunakeun elmuna. Keun bae jag, ulah sarempang. Ceuk Aki Wardani ayem pisan ngomongna teh. Asa-asa hese rek dipercayana. Maruli oge mun lain ka Aki Guru mah jigana moal percayaeun. Sura manuk bekireang bae di sarada mapaesan alam berang harita. Cerengkeun si Maruli jeung Karadia. Harita teh pating haruleng we. Ngabanungan kekecapan Aki Wardani.
Menang beja bah suhi ditawan teh alias ditahan kun wajib teriuk-riuk. Pok atuh maruli harita teh. Nya nuhun atuh aya kitu mah aki. Nanging abdi teh gaduh dua pamaksa dan kahiji muhun anu me nu kaduana ieu mah urusan abdi aki. Kau minum heula nanya. Ngalah teu galingeun ti koro. Muhun da nya abdi teh hanaang ki. Maruli cirelik nyicikeun cai tia teko kana batok. Regot diinum mulikeun kang ngalekik beak sabatok. Kitu deui si Karadia harita. Manehanana mah teu cukup ku sabatok minumna. Eukeur mah eukeur entehna seungit nu katelah empeh wangi cap botol. Ngalekik we jiga nu eueuh seubeuna. Ngagantian kesang anu ngucur sapaparat jalan. Duh, Ki, abdi teh gaduh kanyeri ditampik sapajerogan ku hiji awewe. Meni asa dihina, asa wiwirang di kolong catang, wirangnya gedenya panjang Ki. Atuh saja bati kitu aya patula patalina serang riwayat Abah. Pana Abah katawakun wajib teh gara-gara eta awewe Ki. Nya kumaha wiwitina teh Ujang. Barabat maruli ngadongengkeun lalakonna. Ti mimiti mika hayang karurita urang lembur citatah tug nepikeun kadang tarita. Ditetek eueuh nu kaliwat. Ngarah kahartieun cenah ku akina. Tah kitu aki. Terus hayang kumaha nya teh Jag. Naon peruna laporan kakinya kudu dipanglamarkeun ku aki teh ngaladaekeun. Nah kudu diparesangkan daek. Atawa rek nurutan dina wayang dipaling. Aki Wardani bangunangtang. Sasat ngawarah teregejeug ka Maruli anu memang teu bener. Diparet moal, dipaling moal. Nanging hayang nyiksa lalaunan. Ngarah kerasaeun pisan nyeri peurihna. Carana mah nyanggakeun we ka aki. Nah kumaha nu pangsaena Ki? Eta teh rupa-rupa Jag. Nyarek dibere orjit. Nyaharek dikirim ganggaong sina lorong. Nyaharek dibareuhan beutungna. Nyaharek direngkodan cokorna aca kumaha. Allah, geuning sagala aya Ki. Ayo warajit teh naon Ki? Kati ulah loba omong di ka Batujangnya. Bisi jadi mamara ieu mah dibejakeun teh pedah ka hidup. Aki teh aya ka inti sorangan. Jabah suhi teh bapa maneh teh murid aki nu kahiji. Mangga Ki. Mau loba omong kalau sejen. Kieu Jag. Warajit teh asalna mah hiji tangkal anu ngandung racun wang-wangatna. Nu pangmatihna teh geutahna. Mun geutah keuna kana awak jelema matak ledeh kulit, matak buta tayan jadi buruk, kana panun matak lolong, kana hulu matak gundul, kana cokor matak rengkod, kana beuteung matak pegat pujit. Pokona panungtungan teh matak paeh. Sabab can aya nu kuat ngayunan getih warajit mah. Tapi pikeun nu geus nyaho kana rusiahna mah aya eta teh antina. Tapi keur Ujang mah moal dibere antina ayeuna engke mun sase. Tak kitu di antarana. Aduh. Kumaha makena Ki? Ye contohna. Mun urang boga geutah warajit, uraskeun kana dasar batok atawa gelas bagian luarna. Terus eta wadah teh titian cai anu tiis. Eta cai bakal ngebul jiga haneut keneh. Lamun parang diinum baru karena matak utah getih tak itu contohnya. Aduh. Tak ina abdi teh hayang ngahrian si Rudita Ki. Kumaha carana tapi ulah make warajit bisi paeh. Ieu mah hayang nyiksa we heulaanan. Sugan jeung sugan kena mah daekeun ka kuring. Da tetep kahayang teh hayang laksana Ki. Mun kitu mah ulah nu ngaruksakeun awakna atuh. Dalebar bisi cacatkeun. Aya di jasa cara sejen. Ngan moal dibedakeun ayeuna Bandungan hasilna ku hijab asep. Dikumahakeun Ki? Kieu saha ngaran awewe teh? Rudita. Di Rudita ku aki deuk dikirim ka sakit nu karasana bakal sedih jeung ngalangsa. Sabab moal aya nu daekna deuketan. Boro-boro nih aya nu bogoh indung bapana sorangan bakal idideun. Tapi moal matak ngaruksa kana kagelisanana Jag.
Muhammad tak cilaka karena awakna sabab susuganan kaharupna mah daekeun ka ujang. Atau aya jalan ke ngarumpuhkeun hatina tak kitu. Eta maksud abdi teh ki bagus ki bagus. Tah nu kitu dipikahayang ku abdi teh ki. Tapi keke kumaha carana nerapkeun teh ki? Pasahkeun ka aki sabab aki boga utusan nu sakia nu moal gagah jeung tarang kanyahuan ku manusia sejen. Pokoknya mah nyaho beres bandungane hasilna engke. Duh. Nuhun atuh aki nuhun pisan. Maruli bungahin pisan. Sirina ngagak-gak ngebrehkeun kasukaan hate. Atuh si Kardia oge meuli unggut-unggutan. Manehna bet jadi panasaran hayang boga ilmu keur ngajaga diri. Dumasar kana kahayang napok si Kardia. Oin nyoy. Nyupi abdi nyaha tiasa pami bade nyuhungkeun ka aki. Ekuin dan naon ai ujang. Jeung deui aki teh poho teu nanyakeun heula ai maneh saha atuh. Semohon ki abdi teh hilap deui teu ngenakeun ki ieu teh sobat podok abdi anu satia. Ngaranna teh Kardia. Bapana Ahwia, pagaweanana Merak Paria. Kitu tak ki? Nah, teh sok ngabodor jag. Kardia ngaran ujang teh alus eta ngaran teh. Muruakan ti ngaran bapa jiga sawadar. Yang sayang maluni we aki. Kabdi masuk ngaheureun wae. Ki laras pisan wasta abdi teh Kardia pun bapa Ahwia nanging ari pajamalan mah lain Merak Paria wae. Yanu sanes oge onsok. Pokoknya mah karesep abdi teh tuncam cancem dari Merak Paria wungkul masuk rugi. Nya rugi na Merak Paria jag. Aki ge sok untung. Tempo di sisi kulah Paria belut munir awi pas langjeng kacang panjang. Eta ki buahnya teh sok panait wae Paria mah. Bener sok panait wae nya. Tapi pait ge Paria mah ieu pait ngota sama jag. Da loba nu beukiun. Beda jeung pait buah kalayar. Nyoy. Abdi ge anim juga kalayar manah. Luarnya beureum jeronya hidung jeung pait peuheul kumaha sun kahayong abdi teh ki nyaha tiasa acana pintu. Duh, hayang nyaon ujang Kardia teh. Kieu ki hoyong gaduh cecekalan lah kanggo ngabela diri di mana kaselempok. Oh, hayang jimat atawa jurus. Jimat hoyong jurusnya kiduk ini. Tuh, hayang jimat cokotnya kira doyong deket kuburan. Di dinya ayat ditinggal Raden Mas Joyo. Jago ti Banyumas anu kungsi maot alatan tarung ngaduosen jeung jadul pajajaran jing cokot ka itu. Keke laki. Dia naon nyimpen nyaki. Keun lah badi cokot. Ih, datu cara nundun tarasi aya wadahna. Nu kitu mah gaib teu kadeuleu ku panon akhir. Nyokotna kudu dibeli heula. Asal daek mondokan. Tak dukap ibahnya. Abdi anu mondokanana ya heueuh maneh da ujang hayang nagelin. Panias teuing ai kudu mondokan mah. Abdi mah kacida teuing jiga nu hayang puas. Awak abdi geus pondok nek dicicah mondokan deui. Atuh beuki buntatnya meureunnan ki. Moal ki moal jaek mondokan abdi mah kajeun teu boga jimatnya jeung cibacan mondokan awak. Ayo ya. Aki Wardani barang ngadengi kekecapan si Kardia kitu nu salah taksiran. Nepikeun ka ngagak-gak kumujeng bangun anu nikmat pisan. Dari ujang, itu lain mondokan awak ujang. Maksud aki madaek hees sana pun tanggal kiara. Tak eta maksudnya.
Oh, syari hanya pun cangkal kiana. Manyawit ke monyokan awak. Kaharti ay kejumak niyo. Nangin, kada siya wala hamungi. Cam, monyok dirinya ceki. Siya benangnya we. Ayim, bisi datang sa minggu. Cinaka, kerapanan mo doon. Oo. Dahil alam maneh mah. Mulanya yung. Jangan hakanan itu. Ayak mo rin di dapur kan. Hayang jurus mah mun sase. Dahil na mo uwak dun Cek Aki Wardani ngarti kana kahayang si Kardia. Nu hayang boga jurus mati cenah. Atuh si Kardia atuhun pisan. Teu kudu 2 kali nitah kojengkang muruk ka dapur dituturkeun ku Maruli. Duarana geus teu tumamu asa diimah akina pribadi bae. Terus kakaratak di dapur. Red kana penil anu ngagantung luhurin hawu. Pangangguran dibuka turubna selangsang teh sengit liwet hanet kene, sengit daun salam jeung bawang beureum. Aduh, aya liwat dia. Cegah Maruli bari jeung dijingjing sok kana palupuh atuh mehongna narapal dina palupuh. Tapi henteu dipalire, kop panasenok, kadawuk nyiuk liwet celebek dahar meningalimen. Padahal mah teu jeung deungeunna tibang nyetrokan cengek guluntungan dicocolkeun kana uyah. Ayah bagja ieu mah ijangnya. Kenapa ti aya liwatnya? Mun aya pajabeureum. Komo pedoknya. Macak ingetnya seumur umur. Ya, lamun liwat mah halin tumpangan ku peda, tumpangan aku anak kucing. Nya jadi sok ngabojol jang teu pantes teuing. Tah sok ngawaas nu eueuh atuh. Hayang mah peda hideung we tah. Ngecetan hawu cocolan ku si laing dia. Pajah hejo we atuh ngeunah rada. Nah, cek si Kardia bari kop kana cengek am saguluntungan dihuapkeun. Krauk-krauk digayem asa nikmatna keranan. Tapi jeletot ladakna lain lumayan. Sungut si Kardia panasna kabina-bina. Pokna si Kardia berjeng nanggeuy piring. Leungeun katuh uyup ayap neangan wadah cai. Tapi teu manggih kopna cangkir songhek. Tapi cai entehna eueuh da dibawa ka hareup tadi ku si Aki. Atau telenyeng si Kardia muruk katepas berjeng rimbai ku Cipanon. Beungeut cier beureum bari jeung ngesang. Kunya yang kada dia dicocok kada. Ayo, hai hada. Pokna si Kardia kopana teko. Ciredik nyisikeun cai enteh kana batok. Kelaguk nginum saseubeuna. Sanggeus kitu mah seuseurah berjeng ngahegak. Panon bulahay beureum. Ya, ajaang naon atuh jang. Ngajak cengek nyuh manawit teh moal nyurut nyuh. Hanya disuapkeun dahayang wareg kinya mah. Ya teh mah leutik ge cabarawi jang. Panasnya lumayan. Matak ngajeletot kana lecah jung tuluykeun deui daangna. Sing seueuh ngadah jang. Mangga ni. Kardia ngareos di kadapur. Muruhan cengan anu tadi ditinggalkeun. Gek diuk kedewek kana liwet camuil dahar deui. Sakedeung oge eta liwet teh beak kop kana penil maksudna marek nyokot deui. Ari pek teh geus bersih. Beak ku si Maruli. Nu harita ngabaheuhai barjeng teura beuteungna bucitrek. Obat. Lewat capenil beak ku sorangannya dabog-dabog ceuing maneh keli. Cekar dia handeueul. Mangkaning beuteung hayangeun keneh adi liwet geus beak manten. Aduh. Can seubeuh mah penilana we huapkeun ku si laing Kardia. Nya ku hayangeun ceuing jasa jelema sosnya. Soknya keur maneh, sialnya keur uing. Cek si Kardia kop kana batok regot nginum deui. Minangka nyeubuhkeun teh cai enteh sabaraha batok. Eukeur mah enteh nangeunah, enteh wae jeung Kardia ngaralantung di buruan. Alak ilik kana buah jeung jambu anu kaparengan keur meujeunna meuhpeuy. Maruli mah resepna teh kana jambu batu, sedengkeun si Kardia mah kana buah ngora dicetrokan bau nikmat.
Nya tina awahing ku betah-betah na cicing di imah Aki Wardani. Nyelik na waktu ti kerasa. Macuna panon poe ti kanyahuan. Nyaho-nyaho sote geus wanci sariak layu weh jeung gandeng ku Sratongeret anu reang di sarada. Maruli jeung si Kardia kakara inget yen manehna kudu buru-buru balik. Sabab dalampahan di jalan teh jauh. Teu cukup ku setengah jam. Lamun laleda teh tangtu datang ka imah poekeun. Nyang, yang balik burit cing yo. Cek si Kardia bari ngareret ka Maruli. Nya balagas burit keuning hayu atuh sama beja kaki bro. Maruli unggah ka imah tepung jeung Aki Wardani nu keur melenyun udud bodas pamere Maruli. Ki, abdi teh bade wangsul heula da gesonten geuningan. Lain kenong jang. Mau ki, apa mah teh baturna da abah ditahan. Eta mah kitu we nya ki kade ulah dugikeun ka gagal si Rudita teh kudu diwarah. Eta mah pagawean Aki Jag dijamin hasil. Nuhun atuh ki permios. Berhasil salamet yang. Sagis marunjungan kaki Wardani Maruli jeung Kardia baralik bari jemawa hate nulugina. Lantaran niatna geus ditepikeun ka Aki Wardani, kari ngadagoan hasilna. Kaayaan alam beuki poe cahaya layung geus parim, jangkrik jeung gaang menireang, jajab duduaan mulang kalambur Cisaga. Kalong jeung lalai pating kalayang rametuk jeung reungit melinapuk kan lempang. Tapi Maruli jeung si Kardia jongjon lempang teu rara teret deui. Ke sugri para wargi, tumali wanci nyapi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cag urang tunda heula. Kumaha atur ajenganana, insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana. Teu hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.